urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae tapi lamun dibarengan ku batin zahir urang wudu batin urang wudu zahir urang kekemu batin urang kekemu zahir urang teh ka irung batin urang ka irung zahir urang ka beungeut batin urang ka beungeut zahir urang ka leungeut jadi ketika urang beres wudu zahiron wa batinan engkena bakal sieup ka deuleuna itu kene salat zahir kos urang salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah berarti can salat encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar